Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sanajan dina mimiti nama sanca dawu kaentepan ku perasaan bimbang, tapi dina akhir nama manehna henteu bisa majar kumaha. Puguh bogoh ti bareto cinta ti baheula ka Dewi Angrum, teu matak aneh lamun manehna eleh deet nya tujuan kana karep jeung pamaksudan Dewi Angrum. Harita jaka sinangling dijadikeun tawanan ku eta dua jalma anu maksud nama pikeun dipake pamancing sangkan ayu manganti engke datang ke tempat anu geus ditangtukeun ku maranehna duaan. Caturkeun harita ayu manganti anu aya di tempatna juragan Gandara. Ti poe ka poe ayu manganti ngalatih jurus kalaras anting jeung Aji Sutra. Dina mangsana ngalatih laras anting jeung Aji Sutra, ayu manganti memang kawilang daria henteu dibarengan ku heureuy kitu nate lantaran memang hayang bisa bener-bener ngawujudkeun karep kahayang Aji Sutra jeung laras anting sangkan bisa jadi jalma anu mampu nyangking ilmu silat dina tataran anu luhur. Dina poe harita sanggeusna beres latihan jurus, Aji Sutra ningali aya waktu anu nyalse, manehna harita terus ngajakan jalan-jalan ka ayu manganti. Ayu manganti teu bisa nolak kana pangajakna Aji Sutra. Sedengkeun Aji Sutra ngahaja ngajakan jalan-jalan teh ka jalan anu ti iseun. Di lebah tempat anu sepi jeung tenang, Aji Sutra terus ngajakan ngobrol ka ayu manganti. Pangna milih tempat anu tenang kitu memang haja supaya bisa rineh jeung nyalse. Kadenge harita Aji Sutra anu nyarita lalaunan, "Ayu, dina waktosna tadi latihan, Ayu teh guru engkang dina masalah ilmu silat. Nanging dina waktos ayeuna mah sacara pribadi urang istri sareng pameget anu teu sami-sami manjing dewasa. Kumaha emutan Ayu?" Ayu manganti
netep antep ka Aji Sutra. Ti poe ka poe memang bisa karasa jeung kabandungan ku Ayu Manganti. Nyata jelas Aji Sutra memang geus nganyatakeun cintana, malah negerakeun pamaksudanana anu rek bener-bener mihukum ka dirina. Ayu Manganti kadenge harita kedal di lisan dalaunan. Maksud Kang Aji teh kumaha naonana Kang? Ari Ayu bet naroskeun deui. Apan sababaraha kali akang ngajelaskeun yen dina hate engkang, dina pikiran engkang, dina waktu ayeuna teh teu aya deui kajabi ti salira Ayu. Lian ti eta engkang teu bisa lamun ukur ngulur-ngulur waktu. Akang kudu bisa buru-buru salametan rendengan jeung Ayu. Jadi akang sakali deui ayeuna je miharep sangkan Ayu bisa sajalan jeung pikiran akang. Ayu Manganti narik napas panjang, geus bisa kaharti maksud caritaan Aji Sutra, tapi tetep hatena bingung jeung bimbang. Memang aya anu aneh dina hate jeung parasaan Ayu Manganti dina waktu harita. Ongkoh geus kaentepan ku perasaan cecep jeung geuleuh ka jalma anu ngaran Jaka Sinangling. Tapi anehna bet henteu bisa mepohokeun jeung ngaleungitkeun atawa mupus tina ingetanana ngeunaan jajaka anu ngaran Jaka Sinangling. Ayu Manganti kalaka ngahuleng, breh nemongan deui jirim Jaka Sinangling. Memang kuat rasa cintana ka Jaka Sinangling, tapi kagambar deui adegan keur silih rangkul jeung kirana kahudang deui perasaan ceceupna. Nah kudu ditarima wae kitu ku diri aing. Iya maksud jeung tujuan Kang Aji teh. Tapi kunaon aing make nginget-nginget wae Kang Jaka Sinangling deui. Geus puguh lalaki anu teu bisa dipercaya. Sedengkeun ayeuna diri aing nyanggupan kana tawaran Kang Aji. Geus bisa dipastikeun kahirupan aing bakal senang. Naon deui anu diteangan dina ieu kahirupan lamun lain kasenangan. Tapi memang aneh deui, di dieu anehna cinta teh meureunan. Aing ongko cecep, ambek, geuleuh ka Kang Jaka Sinangling. Tapi bet inget bae deui ieu teh. Ayu Manganti buyar lamunanana. Waktu leungeunna dina waktu harita dicekelan ku Aji Sutra. Manehna ngarenjag kaget. Kang Aji, aya naon Kang? Kumaha ari Ayu? Diajakan ngobrol ku engkang teh bet kalakang ngalamun kitu geuningan. Kumaha ari Ayu ngadangukeun teu tadi kana caritaan engkang? Abdi ngupingkeun Kang, jelas pisan ka kuping ku diri abdi. Nanging terus terang, abdi masih kena bingung ieu teh Kang Aji. Aji Sutra kerung, bangun anu kaget ngadenge jawaban ti Ayu Manganti anu nyebutkeun bingung. Bingung? Ke, nah bingung kunaon kitu Ayu teh? Apanan waktu urang keur aya di warung Ma Eco teh ya? Ayu jeung engkang ngarobrol sakitu jelasna. Yen dina waktu anu moalami deui urang teh bari sarendengan. Sikep tetepan oge cariosan Ayu keur akang geus jelas leuwih ti mangrupi jawaban. Jadi kumaha maksud Ayu teh? Tenang heula Kang Aji. Salaresna Kang Aji teu acan uninga secara pasti ngeunaan kaayaan diri abdi anu salaresna Kang. Janten ku enak kitu, na kinten-kintenna Kang Aji moal kaduhung kitu mihukum diri abdi Kang. Kaduhung? Ayu. Sok aneh-aneh bae taeun teh. Nah make jeung nyaurkeun kudu kaduhung segala rupa. Apan cek akang oge. Kolot engkang juragan gandara tos diajakan badami. Anu akhirna ngajelaskeun yen soal jodoh mah eta hak akang salaku lalaki anu tos dewasa. Nanging abdi Kang, jami sakieu laifna Kang. Estu teu gaduh naon-naon, turunan jalma leutik, cacah kuricakan. Piraku putra juragan gandara ngengengkeun diri abdi Kang anu sakieu buktosna. Ayu, engkang dina waktu ayeuna sakali deui nandaskeun yen mihukum Ayu Manganti teh lain dumasar kana kaayaan harta banda atawa raja kaya. Sabab eta mah geus teu bisa dijadikeun jaminan Ayu. Nu jelas, nu penting nya eta ngahijina hate urang duaan, kitu tah Ayu.
Ayu manganti ungeg bari terus kedal delisan. Abdi memang ngartos kana naon rupi anu nembe disaurkeun ku Kang Aji. Nanging Kang Aji oge kedang ngemut heula Kang anu langkung paos. Abdi sasatna jalma anu pahatulalis, bet asana teh teu sami sareng anu sanesna. Aya nikah teu aya indung jeung bapakna. Dikamanakeun atuh panginten kahormatan kulawargi Juragan Gandara tuang Rama Kang. Dina kaayaan keur ngalobrol saperti kitu. Bari tacan aya katangtuan anu diharepkeun ku Aji Sutra. Rentang-rentang harita aya anu datang tetela. Geningan anu datang teh badegana Juragan Gandara anu katelah Mang Utun teh. Kadatangan Mang Utun langsung dibagiakeun ku aya manganti jeung Aji Sutra. Kadenge harita Aji Sutra anu nyarita. Aya naon Mang Utun? Bet bangun anu penting pisan geningan. Cik coba jelaskeun ka kuring Mang. Ayu manganti harita sarua deui milu nanya ka Mang Utun. Mohon aya naon Mang? Abdi oge bet asa jadi penasaran ieu teh. Margi katinggalin aku abdi bet bangun anu rurusuhan geningan. Mang Utun ngabagikeun paneteupna ka Ayu manganti jeung Aji Sutra teu lila terus ngawalon. Semuhun Nyimas oge Aden Aji. Semuhun Mang teh dipiwarang nyusulan salira duaan ku Juragan Gandara. Ari margi dina waktos ayeuna teh ieu nuju aya tamu. Dupi eta tamu teh semuhun saurna mah aya patalina sareng anu jenengan Jaka Sinangling. Ayu manganti anu harita pangheulana ngarasa kaget ngadenge disebutna ngaran Jaka Sinangling. Ayu manganti langsung nyusul tepus ku caritaan anu ngandung rasa kapanasaran. Kek aya hubunganna sareng Jaka Sinangling. Ari eta tamu teh urang mana kitu Mang Utun? Semuhun saurna mah utusan Sanca Dawuk sareng Dewi Angrum. Pangna sumping teh saja ngadugikeun pesen saurna teh ngadugikeun amanat ka salira Nyimas Ayu manganti ngeunaan Jaka Sinangling. Oh, janten eta jalmi teh ayeuna aya di ditu Mang di bumi. Semuhun Nyimas, semuhun malihanan. Mang Utun teu waka bisa kebat nyaritana sabab harita Aji Sutra nyarita motong kalimah caritaanana anu ditujukeun ka Ayu manganti. Kek lah ulah waka terus-terusan ngobrol bari jeung Akang teu diperosea ya Ayu. Ke Akang terus terang ngarasa kaget ieu teh. Margi Ayu bet saperti anu tos kenal kanu jenengan Jaka Sinangling. Nah sakitu Jaka Sinangling teh Ayu. Ke Kang Aji, engke oge ku abdi bakal dijelaskeun ngeunaan Jaka Sinangling mah. Nanging anu langkung penting ayeuna mah saena urang wangsul bae heula ayeuna mah Kang. Anu jadi penasaran keur diri abdi tamu anu sumping teh utusan Sanca Dawuk sareng Dewi Angrum. Abdi apal ke eta dua jalma, kawilang jalma jahat dua nana. Tah ayeuna mah mending keneh urang bujeng bae ka ditu Kang. Hayu Mang Utun. Aji Sutra geus teu bisa jadi kapapanjangan deui sabab harita Ayu manganti langsung ngajakan balik. Tapi kaimahna Juragan Gandara bener be. Tamu teh lalaki anu kawilang masih keneh ngora. Ngan geus aya umuran. Ngakukeun salaku utusan Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum.
Kangaranan urusan anu seperti kitu mah juragan Gandara geus teu pipilueun, langsung dina waktu harita diserenkeun ka Ayu Manganti. Ayu Manganti langsung tumanya ka jalma utusan Sancadawuk teh. Coba jelaskan ka kuring Kang. Naon maksud jeung tujuan pangna datang ka dieu? Kuring Ayu Manganti teh ya. Mun teh mah bener akang menang pancen kudu tepung jeung kuring. Coba ayeuna nyarita anu jelas Kang. Kieu ieu teh Nyimas Ayu Manganti. Ari akang mangan sakadar utusan aya paribasa suku sambung lengkah bibir sambung lemek. Ngeunaan akang diutus teh nyaeta Sancadawuk katut Dewi Angrum, ka Ayu Manganti nyaeta ngeunaan Jaka Sinangling. Jaka Sinangling? Nah kumaha? Sarta naon kitu jeung Jaka Sinangling? Di mana ayeuna Jaka Sinangling teh? Nu matak ayeuna ku akang bakal dijelaskeun ye. Ari Jaka Sinangling teh dina waktu ayeuna aya di pihakna Sancadawuk jeung Dewi Angrum, malah dijadikeun tawanan. Beuki nambahan kakagetna Ayu Manganti ngadenge Jaka Sinangling ditawan ku pihakna Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Kadenge Ayu Manganti nyarita deui tumanya anu leuwih jelas ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling. Naon dosa jeung kasalahanana pangna ayeuna Jaka Sinangling make jeung ditawan sagala rupa? Naon? Sarta naon hubungan ayeuna make jeung kudu abebeja ka kuring? Sok jelaskeun. Ulah make jeung bulat belit dina nyaritana Kang. Sabab sanajan kuring awewe, lamun geus ambek bisa leuwih galak dina ngalakukeun tindakanana. Leuwih galak tibatan lalaki. Coba jelaskeun. Janten kieu Nyimas. Semuhun duka akang teh ari pasoalan nama teterang ngan katangtuan ti Sancadawuk oge Dewi Angrum upami teh mah Jaka Sinangling hayang salamet saurna teh oge dibebaskeun salira Nyimas diantos kasumpinganana ku Sancadawuk sareng Dewi Angrum kitu tah Nyimas. Upami henteu aya sumping ngandung harti Jaka Sinangling bakal binasa. Ayu Manganti ngahuleng netep seukeut ka jalma utusanana Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Kadenge harita Ayu Manganti nyarita deui. Kuring ayeuna rek nanyakeun. Nah Jaka Sinangling dijadikeun tawanan ngan sorangan Kang? Maksud kuring teh nah eueuh batur anu sejena nya maksud teh baturna Jaka Sinangling? Ayu Manganti pura-pura nanyakeun anu sok padahal mah hayang nyaho jeung ngayakinkeun nah Jaka Sinangling ditawana teh jeung wanoja anu ngaran Kirana atawa henteu. Ropina prayogika uninga ku salira Ayu Manganti anu ditawan teh memang mengukur Jaka Sinangling. Margi waktu tepung jeung Sancadawuk di perjalanan Jaka Sinangling teh memang lumampah nyorangan henteu aya anu ngabaturan. Ayu Manganti ngahuleng bari jeung ngomong sorangan dina jero hatena. Nah kunaonnya Kang Jaka Sinangling ngan sorangan? Bet henteu bebarengan jeung wanoja anu cerik nyuuh dina dadana Kang Jaka Sinangling teh. Kumaha ya sikap aing dina waktu ayeuna nya? Ayu Manganti kalaka ngahuleng harita utusan Sancadawuk kadenge nyarita deui. Tah kitu rupina mah hal penting anu katepikeun ku akang dina waktu ayeuna ka salira Ayu Manganti teh nyaeta pangpangna mah ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling teh. Nyangakeun bae eta mah ka salira Ayu Manganti bade tulungan atanapi moal teu langkung kumaha salira. Kela ulah bake indit. Kuring rek nanyakeun di mana tempatna jeung lebah-lebahna ngeunaan tempat anu dijanjikeun ku Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Kuring ke datang ke tempat eta di mana lebah-lebahna. Ayu Manganti duka teuing kumaha hatena bet henteu mikeun deui ari ngadenge Jaka Sinangling dijadikeun tawanan saperti kitu mah. Jadi yakin Jaka Sinangling bakal salamet lamun kuring datang ke tempat anu geus ditantukeun? Utusan Sancadawuk ungeuk bari terus ngajawab. Memang kitu katangtuanana ti Sancadawuk. Jadi mun hayang salamet mah kudu buru-buru didatangan. Tah, ari akang mah ayeuna terus amitan deui ye. Nyimas Ayu Manganti, diantosnya kasumpinganana nyaeta mah henteu langkung salira ketang kukumahanna mah.
Ayu manganti akhirna nangtukeun sikepna. Memang taya pilihan sejen pikeun dirina kajaba kudu nyumponan kana pamentana Sanca Dawuk. Kadenge Ayu manganti nyarita deui. Hade, kuring bakal datang ke tempat anu ditangtukeun. Ayeuna bejakeun di mana lebah-lebahna eta tempat anu geus ditangtukeun teh, sarta bejakeun ke Sanca Dawuk. Kuring Ayu manganti pasti bakal datang. Ku utusan Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum dibejakeun ngeunaan tempat anu geus ditangtukeun teh. Sanggeusna cukup mereka terangan, eta utusan Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum teh terus balik. Tinggal Aji Sutra jeung Ayu manganti anu aya di tempat eta. Aji Sutra anu harita kadenge nyarita, "Ayu, terus terang akang kakara ayeuna ieu ngadenge ngaran Jaka Sinangling. Nanaon hubunganna jeung Ayu bet manehna anu ditawan tapi kudu ngalibatkeun Ayu sagala rupa?" Ayu manganti netep antep ke Aji Sutra bari terus ngawalon, "Kang Aji, ayeuna ku abdi bakal dijelaskeun. Jaka Sinangling eta teh dulur abdi, Kang. Nu matak abdi ayeuna di bejaan geunaan kaayaan Jaka Sinangling lantaran abdi dulurna. Ku ayeuna kitu wajib abdi pikeun nulunganana." Kunaon Ayu? Henteu ngobrolkeun atuh ka akang yen boga dulur anu ngaran Jaka Sinangling. Mun tadi akang nyaho mah beureunan moal loba hulang-hulang jeung moal hok teu pugu. Jadi ayeuna rek kumaha ye tindakan teh Ayu? Abdi kudu miang ke tempat anu ditangtukeun teh Kang. Kalahkah kumaha oge abdi kudu nulungan eta Jaka Sinangling. Nu matak ayeuna abdi seja amitan labe karama Kang Aji Juragan Gandara. Margi ieu henteu bisa diantepkeun, Kang. Ayu manganti geus teu miceun deui waktu. Harita keneh bebeja ka Juragan Gandara rek nyelang indit pikeun nulungan Jaka Sinangling anu keur dijadikeun tawanan. Ku Ayu manganti dijelaskeun ngeunaan kadatangan utusan Sanca Dawuk tadi. Juragan Gandara katingali ngahuleng ngadenge Ayu manganti mentah heula idin rek indit teh. Kadenge harita Juragan Gandara anu kedalisan, kelanan ulah waka gurung gusuh teu puguh Ayu. Sanajan bener anu rek ditulungan ku Ayu manganti teh anu jadi dulur, tapi ari sakirana bakal ngabahayakeun keur urang mah. Maksud teh keur Ayu manganti kudu dipikir heula anu asak. Nya, kudu asak tinimbangan, kudu asak hitungan. Ayo oke, kalahkah Ayu engkena anu cilaka. Ayu manganti netep seukeut ka Juragan Gandara terus nyarita deui, "Sakumaha anu didugikeun ku abdi ka Juragan. Jalma saperti Sanca Dawuk oge Dewi Angrum teu tiasa diajak heureuy Juragan. Nu mawi abdi kedah enggal dinenangtukeun sikep sareng tindakan. Terus terang, abdi teu tiasa upami ngantepkeun anu jadi dulur akhirna jadi korban kakejeman eta dua jalma." Ayu manganti keukeuh dina pamaksudanana teu bisa dicandet jeung dihalangan sanajan ku Juragan Gandara. Juragan Gandara ngareret ka Aji Sutra anu jadi anakna terus nyarita deui, "Ari cek hidep kumaha Aji?" Kitu geuningan Ayu mah tetep teu bisa dihalangan pamaksudanana. Ama tadina be salempang teh bisa aya naon anu tumiba ka Ayu. Aji Sutra ditanya saperti kitu ku Juragan Gandara anu jadi bapana gancang ngajawab, "Urang memang kedah ngamaklum ama naon anu ayeuna tumiba ka Jaka Sinangling wargina Ayu manganti bakal tetep janten gangguan kana emutan Ayu manganti. Nu mawi memang sakedahna dibereskeun heula ama. Samalih abdi oge nya nadawi di we ieu teh margi bade sakantenan ngiring nyarengan Ayu manganti." Aji Sutra jadi menta idin sekalian manehna oge rek milu ngabantu ka Ayu manganti.
Ayu manganti ngareret ka Aji Sutra bari terus nyarita deui. Kang Aji, abdi teu miharep ayana pihak anu cecen kalipet kana masalah pribadi abdi Kang. Punten, abdi sanes teu nampi kana bantosan sareng perhatosan Kang Aji. Nanging ieu urusan kawilang bahaya Kang Aji. Sanes enteng-enteng urusan sareng jalma saperti Sanca Dawuk katut Dewi Angrum. Abdi geus apal ka eta dua jalma Kang. Kamu kitu Ayu, akang teu mikeun ari kudu Ayu nyorang bahaya sedengkeun akang di dieu tenang-tenang. Padahal Ayu geus gede jasana keur kulawarga akang. Akang teu mikeun Ayu, lamun Ayu kudu nyinghareupan bahaya sosoranganan. Pokona mah akang kudu milu ngebaturan Ayu. Aji Sutra keukeuh maksa hayang milu ka Ayu manganti. Juragan Gandara ngabagikeun paneteupna, narik napas panjang sababaraha kali terila terus nyarita. Ari memang teu bisa dihalangan mah, kula teu bisa nanaon Ayu. Ngan upama memang geus nyaho urusan jeung jalma anu jahat saperti kitu, kula amanat. Kadenya sing ati-ati asak tinimbangan dina satiap tindakan. Ari hidup keukeuh wae rek milu ieu teh Aji. Juragan Gandara ngareret ka Aji Sutra anu jadi anakna, teteupanana ngandung parasaan kurang panuju ku sikep anakna anu maksa rek milu. Aji Sutra neuteup ka Juragan Gandara terus ngawalon. Ama, upami ayeuna abdi ngantep ka Ayu manganti, sosoranganan mayunan bahaya, kaceda teu adil nasikep urang Ama. Sedangkeun demi keselamatan keamanan oge kahormatan kulawarga urang, Ayu manganti ngabantu, nulungan sapinuhna. Ayeuna mangsa Ayu manganti mayunan bahaya, kedah nulungan wargina anu jenengan Jaka Sinangling. Teras abdi kedah nangkep harigu. Waduh, atuh sami be sareng jalmi anu teu gaduh budi rumasa upami kitu mah Ama. Jawaban Aji Sutra saperti kitu geus leuwih ti cukup pikeun Juragan Gandara anu tangtu bakal era lamun nepikeun ka ngahalangan kana maksud anu jadi anakna. Juragan Gandara jadi eleh deet, manehna jelas salah lamun nepikeun ka kudu ngahalangan Aji Sutra anu jadi anakna indit ngabaturan Ayu manganti. Kadenge harita Juragan Gandara anu nyarita. Nya, ari memang kudu kitu mah teu nanaon. Ngan kula nitip ieu ka Ayu manganti. Aji Sutra sanajan bener lalaki, tetep be dari hal ajen pangarti mah apan aya di sahanapeun Ayu. Nu matak wayahna be nya pangjagakeun anak kula. Ayu manganti neuteup ka Juragan Gandara terus nyarita deui. Mudah-mudahan be abdi mampu ngungkulan keayaan. Ngiringna Kang Aji, punten sanes dipangaruhan atanapi kahoyong abdi. Muga Juragan maklum kana ieu kanyataan. Sanggeusna undur ti hareupeun Juragan Gandara. Harita Ayu manganti terus indit, sedengkeun Aji Sutra harita nuturkeun lempangna Ayu manganti kawilang gancang sabab hayang tepi ke tempat anu dituju. Aji Sutra nyusul Ayu manganti lempang gigireunana. Ayu manganti ngarandeg eureun heula lengka sukuna, neuteup ka Aji Sutra terus nyarita lalaunan. Kang Aji, kaayaan anu bakal disorang dina waktu ayeuna teh kawilang bahaya Kang. Tapi Kang Aji bet keukeuh geuningan maksa hoyong nyarengan abdi, na teu sieun cilaka Kang. Aji Sutra nyerenge seuri. Rasa cintana ka Ayu manganti geus ngelehkeun sagala rupana, geus leungit rasa kasieun jeung karisina. Nu jelas Aji Sutra milih nyorang bahaya asal bisa terus babarengan jeung Ayu manganti. Ayu, akang lebih suka nyorang bahaya babarengan jeung tibatan kudu cicing bari wanoja anu dipika cinta ku engkang nyorang bahaya sosoranganan. Sedengkeun akang pan geus janji suka duka urang kedah tetep sasarengan. Ayu manganti narik napas panjang. Aya anu nyusup perasaan reueus dina hatena
Sabab jajaka seperti Aji Sutra geus ngebrehkeun perasaan cinta anu sakitu gedena. Tapi aneh, perasaan Bagja jeung Suka teh henteu gembleng sapinuhna. Pikiran anak kalakah ngait deui ka Jaka Sinangling, jajaka anu ayeuna keur aya dina cengkreman Sancadawuk jeung Dewi Angrum. Ayu manganti netep antep ke Aji Sutra terus nyarita. Sanes waktosna ayeuna urang ngobrolkeun soal nu kitu Kang. Ayeuna malangkung sae urang lumampah debenya. Nanging lempangna panginten kedah rada gancang Kang, supaya enggal dugi ke tempat anu dituju. Ayu manganti geus kitu mah terus indit neruskeun deui lampahna dibarengan ku Aji Sutra anu daek teu daek kudu milu gancang dina lempangna. Sabab Ayu manganti memang hayang buru-buru tepi ke tempat anu dituju. Di tempat anu geus ditangtukeun, Sancadawuk jeung Dewi Angrum ngadaragoan kadatangan Ayu manganti. Duanana teu beda ti anu keur oleng panganten, sedengkeun Jaka Sinangling diborogot leungeun jeung sukuna bener-bener geus teu bisa daya. Sancadawuk jeung Dewi Angrum pakaleng-kaleng. Duanana teu beda ti salaki jeung pamajikan. Pikeun jalma saperti Dewi Angrum kitu deui Sancadawuk geus teu ngingetkeun deui kana dosa. Nu penting cita-citana pada bisa laksana. Dewi Angrum ngagoler dina lahunan Sancadawuk, sedengkeun Sancadawuk diuk bari jeung nyarande kana tatangkalan anu linduh ieu. Sancadawuk kadenge harita nyarita